Aduh, kemananya ogehnya? Tuh bijil-bijil euy. Aning bade iyo. Ayo nganter ngasar domba. Atuh tuh bijil-bijilnya. Kemana ogeh euy? Aduh, asa ingat seseorang euy. Enggeus ulah ngalamun teuing ka itu mah abeuh masih rea tenang selo masih rea. Iya nu ditungguan nama. Tungguan hari kembali domba cenah Kek. Nah sih jol ngaruwaskeun jol itu ka itu. Atuh bisanya apa lamun keur mah pulang ka ditu teh. Nya kaciri mah ing di bebeungeutana ieu mani beuyeuk kitu dah. Enggeus ayeuna mah maneh kenenangan awewe nu sejen. Loba awewe mah ngajajan. Alah ngajajan. Teu heula. Ya memang gih len. Awewe mah rea. Tapi melupakan tak semudah merindukan gih. Ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba ku hiraukan, ku malah tambah sayang. Engkau yang ku rindukan, kini dimilik orang. Meski kau telah menghilang, ku di sini kan tetap sayang. Guys, manging ana mah ulang ngahulang kenting itu. Ana mah geus urang meuli domba, aning rek kurban len. Oh, tere Idul Adha aja. Tere lebaran haji ya. Iya. Kenapa tempat pembelian dombanya jauh dari pemukiman warga? Nuhun teh, soalna upami di lembur mah kena ngaganggu lalu lintas jalan. Oh, terus yuk. Ndak, itu sih kunaon di namian Kampung Beijing. Tah eta teh dinamean Kampung Beijing teh gara-gara loba domba sareng guguk teteh. Oh gitu. Halusnya. Yang di sana tuh bagus bangetnya, bagus deh. Tuh, tata domba loba. Aduh, digawe teh kieu-kieu teh euy. Balik ngabeko, ayeuna disuruh ngarit. Angon embe keding. Aduh. Lamun teu nu kolot mah. Teu sudi teuing kieu teh. Ngang sone. Aduh, si Om kemana ya? Udah lama nih nungguin. Dari tadi nggak kesini-sini si Om. Kemana ya?
Kalau bukan si Om yang nyuruh mah, saya mana mau lah kesini. Mana tugas kuliah juga numpuk banyak di rumah. Mang Tanjil, kalaresan pisan urang teh arek ngajajat si teteh ek meser domba cenah saurna aya di dieu gitu. Aduh, teh, maaf, ini mah bukan domba saya. Ini mah punya Om Ius. Om Iusnya lagi cari rumput dulu. Tungguin aja dulu sebentar di sini. Oh nyamuh entos atuh arek diantos anu aya di dieu kagok da entos lami. Oh, ini teh nih, juragan dombanya nih udah datang. Aya naon, aya naon, aya naon. Oh, ini Om, si teteh mau beli domba katanya. Oh, ya hayu sok dipilih. Ya cocok hargana malah lain bener tuh. Sok, nempuan ayo. Om, kalau yang itu berapa? Oh, nu iya. Ada ieu mau galak, Bu. Kieu toh. Kieu tinggal beber. Ih, nu leres Om, ieu mah kanggo kurban Idul Adha, kira-kira nu montok, bukan manu sehat, geus bukan manu kitu dah. Oh, aya eta tanu ieu tanu bela diri eta. Eta mah komplit aya STNK BPKB. Nangeusikeun unggal bulan ge bener, teu ngabobogoh nu ieu tah. Om, kalau yang itu berapa? Oh, nyentos lah gampang dimirahkeun bae lah nu ieu mah aya ka batu mah 800 nya. Aya ka teteh mah 1 juta we lah gitu. Bisa ditawar lah. Lah, Om anu bener bae ka batur mah 800 banyak ka urang 1 juta. Geus sabung mah ada mani mahal. Murah sok kadia sok kadi. Murah sok murah. Ulah wakabet kabur loh. Keo lah orang boleh. Udah Om, kalau 800 mah mau. Nyantos sok ya bae lah yana langsung dikirim ku make ieu anak buah orang Abah Tamjidnya. Ieu na bae nasi catet ieu teh nasi alamatna teh nya. Kayak ditu make mobil kontainer sok. Jagrokeun di hareupeun imah tah. Oh nyantosnya Om atur nuhun. Kadenya Om, tong hilap. Kirim kade ka alamat tong. Lembur abi teh tetes teu aman aduh domba pawali nepikeun kahilang tilu ieu mah geus kudu jagana teh ku budak ngora meh rada saged saeutik. Lah eja Aya naon kala? Ieu tina teh sareng enda teh ka dieu teh bade meser domba aya henteu. Kesempatan ya abi dek nyalawan lumayan kanggo apel sarang Yuyus sugan we cair. Atuh kitu mah sok mangga di dieu mah ngan hargana teh 300-an hijina teh. Nu leres aman nih mirah dinulain ogen tas 500 ka luhur. Muhun eja mah rugi. Ih moal da ieu mah katinda sareng kanda mah sok wios we sakitu ge. Cewek-cewek, ulah male embe kasih raja, yoi. Kitu kunaon Om teh kenging meser domba ka eja? Ulah male embe kasih reja. Ieu mah embe nu kolotna.
nanti lamun meuli embe ka si Rejan teh duit nanti dibawa ku si Rejan teh dibikin ka kolotna. Si ieu mah budak ieu mah geus apal urang mah. Ya eja mah atuh kitu, teu kengeng kitu eja dosa. Terus ayo teh miladan kana sanes wae. Yuk. Om abi teh jang jajan nih teh Om, ieu mah bet dibongkar wae. Ya, habisnya kamu mah kalau dapat duit tuh nggak suka bagi-bagi, dihabisin sendiri aja ya, bos. Oh lah bayana anu moal embena alah. Ayo. Ayo.